Pemirsa Ari Akwiran taka ngegorok. Woi berong jalak pati manggas silain kawas bolon bae manggas. Pemirsa pas dihulang gitu ku Akwiran taka teu anta parah deui ki jalak pati nyamber bana Akwiran taka sabrut klemat siup. Lir ibaratkeun heulang ruyuk nyamber anak hayam pemirsa. Bana Akwiran taka benang dicangkem ku ki jalak pati maksud mah dibalangkeun ditotogkeun kana tebing jurang. Sabrut kalayang ban Akwiran taka ngalayang ratusan meter pemirsa. Tapi aneh badan Akwiran taka liri ibaratkeun kapu kapas kacida hampangna badana kalayang curig salegedeg teguh pancing tangtungan di harapan Ki Jalak Pati atuh puguh Ki Jalak Pati teh heraneun teu aya di kieuna pamirsa kugal disajak begong heran sia teh dipersadaya Ki Jalak Pati kekerot. Ulah kesombong sia kunyung. Ter. Jalak Pati ngawatek ajiana badana ngadadak teas liri ibaratkeun batu karang pemirsa. Pemirsa ari Ki Banjar Kilanjam Serengkiran teh selempang ningali kana kaayaanna Akwiran taka. Tapi Akwiran taka jago kolot anu seueur pangalamanana. Pemirsa daya mun lain Akwiran taka dibalangkeun kana jurang ku Ki Jalak Pati mantak hancur badana. Ari sabab eta jurang kacida ratusan meterna pemirsa. Tapi Akwiran taka badan ngalayang di luhur siga kapu kapas bangun nu entengen pisan pemirsa. Pemirsa ari Kilanjam kirante sareng Ki Banjar mata simeuteun Allah ngakembang kadu kitu teh mah ningali ka binekasan Akwiran taka kacida sampurna ilmu pangenteng badana da sami pamirsa nu sanes geus kitu. Ulah wakabungan si aki peot pamirsa Ki Jalak Pati ngawangun jurusna digabungkeun jeung Aji Braja Sakti tingkat pamungkas katingali badana ngageleter ter dibarengan robah badana liri ibaratkeun ruhak seuneu pamirsa. Akwiran taka paham kanu jadi lawan. Lawanna teh sakaligus hayang ngabinasakeun dirina pamirsa. Kilanjam Serengkiran teh kacida salampangna ka Akwiran taka. Da benten sareng Ki Banjar nya Ki Banjar Sewu gede kayakinan yen Akwiran taka teh aki-aki nuli nuhung ku ilmu penemu jampe pamake jembar ku panalara pamirsa. Pemirsa ari celengkeung teh Akwiran taka di antara kieu unina teh Ki Banjar lajabran teh buluy lain euy. Pemirsa tiluanan teh
paham karena perintah Ki Wirantaka mundur. Mundur, oi, mundur. Lajam, rate. Gitu pamirasa Ki Banjar. Pamirasa piluan anak malundur. Ari Aki Wirantaka sikap naka tidak tenangna. Da benten pamirasa Aki Wirantaka mah tinggal warken pasangan anak jurusna. Aki-aki peot. Sekedeng ni modar si kuda koi. Kong loba bacot Jalakpati buktikeun ku sia. Pamirasa sadaya Ki Jalakpati ngagro. Liap. Kalayang badan nyamper ke Aki Wirantaka, lir ibaratkeun hilang royuk nyamper anak hayam. Kaceng suk amat suk sebut jurat atas. Babiar sadaya Aki Wirantaka badan legit tina tutupan Ki Jalakpati. Sanes Ki Jalakpati bae. Ki Banjar Kilanjam sareng Kirante da aneh pamirsa ningali Aki Wirantaka leungit tina tetepan. Kunaon sia bengong jalak. Ya, kula di dia ya. Di dia ya kula ya. Pamirsa sing orang Aki Wirantaka teh di luhur kayu gede pamohalan dilakukan ku jago biasa sakit luhurna tapi Aki Wirantaka badana hampangan pisan nandakeun asak ilmu panganteng badana pamirsa. Atu pugu Ki Jalakpati kekerot asa dicogalo pamirsa teu antap parah deui Ki Jalakpati ngagempur eta tangkal kayu gede ku leungeun katuhuna. Kolebat yuk sebron. Pamirsa tangkal kayu teh dorok-dok tangkal kayu nu sakitu gedena roboh pamirsa ku kakuatan ilmu Ki Jalakpati. Katingali badan Ki Aki Wirantaka koprol di luhur kalayang curelit salagedeg Aki Wirantaka euteup dina tangkal kayu nu sejenna. Pamirsa langsung disusul ku Ki Jalakpati. Katingali tangkal kayu rarubuhan. Nu akhirna Aki Wirantaka teh turun ngalayang badana curelit salegedeg teguh pancuna tangtuan payunna Ki Jalakpati pamirsa. Jalakpati kula ye diburian selain belegong sia. Pamirsa atu pugu Ki Jalakpati amarah kagila-gila teu antap parah deui kalayang neracang Aki Wirantaka. Sebut lebat sup. Ki Jalakpati ngagempur jeung tajogana ngahujan anggota badan Aki Wirantaka. Tapi Aki Wirantaka nyimpangan kecepatan jadi lawan. Sok lebat yuk. Badan Aki Wirantaka siga ngalayang. Korbat yuk. Korbat. Pamirsa badan Aki Wirantaka teh lirik bareng kalangkang pamirsa. Da memang dua anak pada pelit pamirsa. Pas ayo lolongkrang Aki Wirantaka ngasupkeun pereupna. Yuk korbat sebelum pamirsa Aki Wirantaka ngarasa aneh da memang kacida wedukna badan Ki Jalakpati teh. Kunaon si aki-aki peot mundur. Tamplokeun ilmu sia kurang ajar.
ulah waka bunga sejelak pati. Melek oge silaing tamplokeun. Ilmu pangampuhna Pamirsa Ki Jelak Pati tambah kapancing amarahna. Teu anta parah deui. Sak kolebat. Ari Wirantaka ngimbangan kecepatan Ki Jelak Pati. Pamirsa nu akhirna dua anak lir ibaratkeun kalangkang katingali. Dang daun sareng kalakai rabeng pamirsa. Pangaruh ku kakuatan dua jago kahot anu tarung ngadu ilmu. Pamirsa daya bantrokan kekuatan teu bisa disinggahan deui. Masing-masing dua anak mundur ka tukang opat lengkah, katingali. Tina dampal sukuna masing-masing ngepul hasep ipis, beri jeung nyeblokna tanah pamirsa. Nya kitu teh mah nandakeun tarung puncakna ilmu. Ari Ki Jelak Pati ngawangun deui pasanganana ilmu aji braja sakti tingkat pamungkas pamirsa. Katingali leungeunna disimpen dina dadana reketek ter hasip ipis ngabuih ngebul ngabulak dina badana Ki Jelak Pati pamirsa. Aki Wirantaka oge musurkeun kakuatanna. Rasa jeung pamikiranna jadi hiji. Da katingali Aki Wirantaka teu lalawara anjeunna ngawatek aji gelap setra pamirsa. Pamirsa daya dua anak siling gempur ku kekuatan tanaga nurohaka. Seret sumredan banting binatingkan liri ibaratkeun munding rarakitan kadia kuda pasangan pamirsa. Pas aya lolongkrang Ki Jelak Pati ngasupkeun leungeunna. Kolebat yuk cebrol. Pamirsa